dengekeun Asia besti ku zaman ayeuna mah bobogohan teh kudu bener milih memilih Asia. Aing oge milih bobogohan jeung bujang Asia kudu pap. Molor kudu pap. Dahar kudu pap. Teu sidik mah modal oge kudu dipapkeun. Pan lieur ya mun kitu aing teh domba atuh cangcang sakalian ku sia puguh ari teu meunang ingkah mah. Bobogohan jeung duda kalakah curhat ngomongkeun tentang masalah popotongan, kagorengan popotongan. Padahal manu goreng mah manehanana lain ka aing ngajak baso, ngajak meuli shopping. Kalakah ciri aing ngahiu ngadenge curhatana ieu jeung duda mah. Paling genah bobogohan yang salaki batur. Teu loba ngomong langsung di TF. Neng udah di TF dina cetan teh mangga bili bade shopping, bili bade maserna naon. Genah Asia segala rupa teu kudu diartikeun, teu kudu disindir sampirkeun, teu kudu dipenta jeung salaki batur mah. Ngan sia taruhana nyawa, ieu. Taruhana nyawa anu genah mah. Zaman ayeuna mah pelakor teh didaruru. Serem. Peledak geun pokona mah. Mendingna